Tos biasa tepang dangu deui sareng sim kuring Budi Kusuma. Da Sebari nyebat dan sim kuring Denijo kantenan urang teh masih kene aya dina bosna Cangehgar. Naon teh Kang? Bobodoran Sundana Cangehgar. Anu disanggangkeun ku alpukahna. Saderek nyeri huntu, nah sok kegel sapatu, ubaran bae ku batu, takol ku halu, dagor ku palu, puas ya. Ubar nyeri huntu palu, jaminan mutu. Space iklan laras. Keke. air iya atuh iklanna. Oke, pan, ieu pan penting mah aya we. Laras. Saderek sadaya, kantenan anu satetan sate acana mah urang teh sok ngadongeng anu rada cawoka. Laras. Dinten ieu sareng kamari anu episode sate acana nyaeta bade ngobrolkeun keluarga Ceimas. Ceeti Sareng Ceeti. Keluarga Ceeti sareng Ceimas. Kantenan urang teh sok aya wae elmu sabeunyereun sasiereun sabeunyereun sacanakeun kanggo urang diajar hirup di alam dunia. laras. Urang dongengkeun kaayaan di imah keluarga Ceeti. Nama sagala teh asa riweuh ka urusan kehidupan keseharian. Nah, juragan. Iya ningali berita Kuhaneutun ayeuna mah juragan. tak eta padahal mah tong ukur haneutkeun. Ayeuna mah mending masak teh heula aya haneutkeun mah pan buah geus basi gitu. Itu makanya yang bari nagena hanya mi aya we nu diuruskeun teh. Ibu mah jadi mikir aya jelema anu datang teh ngariweuhkeun gitu. Kan aya jelema teh datang mawa berkah, Ya. mawa kesenangan. Panggih teh resep gitu. Aya jelema aya si eta datang ka dieu aya nu kitu. Iya. Jeung ka urangna teh mawa aura burut we ka urangna teh. Si Mitra nu sok itu mah datang-datang riweuh. Jadi ka urang teh si eta datang kan keheul gitu. Cana naon geus keuheul nya. Padahal mah lamun eueuh si eta masuk Anteng damai we hirup Anteng teh. laras juragan. Nah, sibet kudu gitu. Saha atuh? Mau tahu? Iya, siapa kira-kira? Ikuti akun kami di Riet ngomongkeun lagi. Assalamualaikum. Cek Imas ge. Geus aya jelema ieu kesok riweuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Atuh da geus dijawab. Tega kuping. Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Sok we asup atuh Mang Mitra. Ya bener. Lain Mitra datang mana bener. suku gagajaheun kumaha eta tah jeblug. Dah Bu Eti mah atau Bu Eti tos tahun 2000 hampir 2002 hiji mah nya efek lempang masih kena nepakan meja. Apaan Dan ngajar? cerah pas gitu. Nya. Pan biasa meureun ngangge sound effect. Riweuh. Lain bari lagi. Teu naon ngaranna teh? Teu nyurup lah, Dan lincak. teu lincak. Bu Eti bener namanya. Imas. Aya periogi sakeudik. Tah, Moal jauh. jauh. Moal jauh. Dan minjem duit ya mah. Jangan suudon. Justru saya kesini itu membawa kebahagiaan. Alhamdulillah. Teu kabeh jalma nyamperkeun malah jadi riweuh. Oh. Hey,
Nah jika nu abus kana obrolan Iya. ngadengekeun kumaha. Sigangan nunggu ping gitu. Teu beuti. Teu da maneh jigana teh lamun aya abdi teh bakal piriweuheun gitu. Lamun aya abdi teh jigana teh batul teh mawa beban gitu. Emangnya sebenarnya mah. Teu Imas, cing sumpah. Da abdi teh tos hijrah ini teh. Alhamdulillah. Nah kumaha gitu. Nya da kawit mah abdi teh dikopo aya mah hijrah ka Cijerah. Sugan teh bener hijrah. Eta mah pindah sih teh. Nya ayeuna mah abdi teh tos janggotan we teh. Janten netepan ge durcong abdi mah. Alhamdulillah. Saya tuh kangen gitu mah. Durcong kumaha langsung gitu adan teh langsung salat. Heeh. Sanes Nah, aya dur aya bencong. Nah, dipasieun. ulah sok saka inget ada ngomong teh Abdi mantai nama Imas dalam rangka ya resolusi lah gitu di tahun nanti yang baru 2002 hiji. 2021 teh abdi teh Rek aya resolusi naon cikan. abdi nya yang we gitu bakal perubahan dalam hidup abdi gitu. Geus kabayang can. Atos abdi mah rek nyalon lah. Nyalon naon atuh. Pilkada. Sanes berarti rek damel di salon. Nyalon teh betul mau pilkada, nyalon jadi anggota DPR. Bupati, wali kota. Abdi teh aya gitu tahun 2002 hiji mah gaduh pendamping. Selama itu abdi teh dududaan teh ngalajang teh. Geus beunang calonna, geus bebenangan. Ari hoyong mah ka Tamara Geraldine abdi teh. Aduh. Mau bogohan ke tukang beca mah itu. Ya sok rupa-rupa. Nyara pan impian itu harus tinggi. Gantungkan impianmu setinggi langit. Geus boga salaki atuh kan. Tamara mah. Tamara mana ari mana? Tamara Geraldine. Kan dia ngomongnya Tamara Geraldine. Iya. Ka urang itu Vietnam. Oh, Budak salah. abdi nu ngomong salah. Tamara Blesinski. Pane mah pasti salah ngomong dah. Tah eta sano kamari sareng Ricci Febian teh. Oh, Anya atau eta mah masing Geraldine tukang lagi tuh. Tuh harta walahir tuh hubungan anak. Apan Geraldine bengkerna bae teh. Ada beda. Tamara Geraldine mah bae lah host. Iya, sekolot. Oh, ai panginten teh sami gitu. Eta mah Anya. Ai abdi mah anya teh Dewi Nop. Anya, itu mah angkatan Seangkatan maneh. mana. Wis kolot mantap. Dekis tepati iya tuh Anya Dewi Nov mah masihnya artis oge. Iya. Abdi nya eta anu masih ngedot geuning beti. Duh. Seksi gitu ketinggalan teh. Adot kumaha sih? Ya kan si Anya Geraldine masuk nyanyi odot. Oh. Susu coklat dikedot gitu. Ya apa Mas? Asalino gitu nih kadang teh. Ah, mana masuk ke mana mandi mantangnya. Abdi oyong aya usaha gitu. Tak abdi teh kadieu teh aya dalam rangka ngajengkeun proposal gitu. Kasaha? Mun gawe ti Sekurang nih. Tadi cenah lendek nginjem duit ka dieu teh. benten atuh beuti aya proposal mah ngajak kerja sama beuti. Jadi abdi teh moal nyusahkeun batur lah gitu, gak hayang gaduh usaha sorangan. Jadi abdi ngajengkeun proposal gitu, peryogi modal abdi teh. Heuh nginjem ari kitu teh. Nya ada benten atuh beuti. Ayo betasa bau sungu. Cai teh. Caina atau gelasna? Ayo gelas nu iraha. Nu bieu. Oh. Lamun caina mau ganti mah orang ganti. Cik. Cik ka dia. Tuh, Diinum.
Ente kurang loba eta. Kurang loba. Gitu nah kurang loba. Eta na si sirofna Amis teh. Ari abdi kadi tara dibere sirop. Sudah datang ujung-ujung. Nyera tiap abdi kadi tara sugan kopi gitu. Nyieun atuh sorangan geus jiga di imah sorangan sok kayak itu. Dahnya atuh sekurang mah ini teh abdi hayung ieu cik ka dapur. Nya abdi mah sugan gitu. Kadi teh ditawisan. Tong hayang sagala digugulukeun atuh Kang. Nyera dinten teh ge abdi teh tamu atuh. Nya kan kitu nama. Sade eta. Nya. Sakada riweuh bae. Berarti abdi bade ngarema kopinya. Nya sok adi tukang-tukang. Atuh dua buka atuh kayak itu. Haha. Rupa-rupa jelema. Si Kokom sih gak nama ibu. Sana naon geus ngagikik kitu. Asup kok capek. Da pantau kita tadi kita ditutup. Ujung diketrokan wae atuh. Cik Imas, Naon Kom? kapunten abdinya. Allahu Akbar. Boga dosa naon maneh teh. Aduh, jeung Mas. Ya Covid ayeuna mah ulah cium-cium. Untuk make masker deui. Weti. Naon? Kapunten abdi pit. Allahu Akbar. Kapunten. Kunaon atuh maneh teh Kom? Aduh, jeung suntangan. Suntangan. Hai ke orang cepika-cepiki. Hengsin ka tepaan. Cik Imas, abdi teh menyuun ke dihapunten. Nangis tadi ge. Mana teh tadi geus ngomong datang-datang ujung minta hampura. Kunaon atuh Kom? Allahu Akbar. Ngomong sekali, cerik dua kali. Astagfirullah. Capek ngadengin lagi. Kunaon? Ngomong heula nu puguh kunaon ujug-ujug ceurik mewek maneh mah. Bade maehan maneh bete. Astagfirullahalazim. Istighfar sia Kom. Maehan maneh bete dek maehan ibu. Sande satu abdi teu bade bunuh diri bete. Aya jelema bunuh diri minta hampura terus bebeja. Kunaon? Aduh, mesti moal cager ku ceurik sa teh Kom. Sok bebeja aya naon. Ya tinggal bete. Naon atuh? Ya tinggal bete abdi teh ngeri hati. Kusaha? Ku Rizky Bilar bete. Akbar. Kunaon si Rizky Bilar teh? Atuh da meni bogoh ka Lesti aya ka abdi teu pernah abdi teh langkung semok we. San mangihan beneran maneh Kom si Bilarna oge. Atuh da Lesti mah atuh da cekok aja Imas. Leutik awakna ge atuh dibanding abdi mah naonan atuh Lesti. Ih, letik-letik ge sorana Kom gede. Iya. Urang Cianjur mah katelah Likat sia Kom. sanguna sanguna. Terus kemana wae? Terus kemana wae? Sangu ibu. Abdi teh bogoh pisan ka Rizky Bilar teh bae. Namanggihan di mana tuh maneh teh Kom? Salangkung mah jiga Cep Budi. Aduh. Jauh. Cep Budi menut. Asa jauh. Abdi mah ayo biasa abdi mah jangan istri kedua oge pamih Rizky Bilar kesaeun. Aduh, Nya si Rizky nah teu daekeun. Ya tamata abdi bade bunuh diri. Allahu Akbar si Kokom. Istighfar sia teh Kokom. Rek ka mana cik ibu teh hayang nyawa kumaha bunuh diri teh. Bade nang neuleukeun maneh di Cirata bet.
Nalupkan mana di Atau Cirata. anu nulungan di Cirata model baju lemah. Depan mancing. Suki-suki loba. Retem jalan mancing sisi eta ge sisi danau ge. Danau. Ada gitu kena kumaha tuh berarti. Nya moal bisa ibu mere Sarah. Minum baygon we atuh kom lah. Cekok koma tuh udah beri alim ada pahit tuh. Bang hayang langsung modar. Jabi awis anu saleter teh enak teh 78.000. Cing so tahu mana mah. Akbar. Sarap di mending langtung we di harapan rel. Soalnya nggak sisinya. Sah itu berarti. Jangan si Mitra. Gini kayak si Mitra berarti. Nya ya tadi oke. Nggak sejeng si Mitra tuh kebenaran si Mitra kenaan pasangan senakom. Izin tinggal disuruh nyoman iman. Buru daripada bilar-bilar tepara rugu malah. Abdi izin Nah, makanya rasa galau. nih cekok kamu nih kabit teh. Nah dari mana? Kokom. Mana kokom? Aing mah Imas. Aduh. Kamana we ngobong teh anu rek bunuh dirinya. Ya. Ya, dangukeun Kokom. Daripada urang teh naon namina teh pondok pikiran, mending hirup teh dilakukan, dipake jang nu berguna. Tah, sok Kang. Ayeuna cok lamun urang teh bunuh diri narek naon atuh. Heuh cenah hayang ka Cep bilang. Pikiran deui ya. Mending anu nyata di hareupeun pano. Sok. Amitra. Aduh, Amitra. Curiga ya teh. Hayang nyunut. Ai cek abdi mah, ieu kong. Nanaon oge pasti aya nu ngaranna jalan keluar mah. Hirup mah tidak hanya sekedar selebar daun kelor. Aduh. Amitra. Nah, kecik bawa ka itu Wes sok Cik. we. papatahan bawa ka ditu. Tah itu. Nya tuh. Hari gitu mah, gue di proposal kau simpan. Kokom, ngiring ke abdi. Tuh, Kau baik di jikom. papatahan. Jikom. Amitra. Hayang kawalan. Kan kesina hari ini. Jik Abdi buru. pergi sana. Ayo kom, milu. Rokok buat kapetot gitu. Bisa kan bae antum sugan jodona. Tah itu. Ini mereka cai heula. Nya jik bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.